datang kadamas hate liung mapayat tapak gandrung carita anu geus lawas teu daek laas engkau mendatang mangsa mitran hati perih mapai tapak asih carita urang duaan anggaran nemuan si horeng durian anggarana terat ngaguret duh asih nuh bani dengan si hore kanya anggeran terpisah asih Damas teh leuwih asih tempat kuring teteleman iji kibung ngojayan mangsa rumaja. Damas teh taman katresnan tempat kuring nebarkeun bibit asih ngadaguan mangkakna kembang harepan. Damas teh tali kacapi ati nu ngantengkeun rasa kaheman kanyaah awaking kasarakan asih kuring ka manehna. Di Damas lagu hirup papasangan mipit seuri mun ti peuting mulas beurang ku kawaas suka jeung duka silih baganti ngeusian ringkang haleuang. Pan di Damas eulis urang beber layar tarik jangkar ngambah endahna sagara cinta munggaran dipepende ku hiliwir angin tingtrim bari sakapeung kudu ngayonan mapag lambak. Eulis urang kotretkeun ringkang nu kaalaman urang tuliskeun kawaas lawas nu teu laas-laas nusok ngalangkang nembongan dina lamunan nusok nganjang ngaringkang dina ciptaan marengan datangna mangsa mimitra
Salempai kawaas nyampai di Damas, bulan ngemprai di langit kamelang. Lalakon urang, carita urang, lalakon urang duaan. Calon anggota Damas bade lebet karohangan ka akang miwah cece di haturanan ngadeg. Eulis mangsa bubuka mimitran urang tepang numunggaran. Basa salira sapara kanca lebet karohangan, dipapag temang rampak pangbagea cece akang. Sajorelat ieu teuteup nyampai dina rarai salira. Sanajan baranang bentang wengi eta, panyawang labas teu kapalingan, da puguh bulan mah nenggang. Harita eulis Rema Sukma bet asa kerep ngageter, lagu liwung ngaguruh dina jajantung, hawar-hawar ngagalindeng jironing angen. Rambut salira nu panjang diuntun, imut nungtun liwung gandrung, basa urang tepang rarai numenggaran. Tepang rarai numenggaran, imut nungtun ingkeun teunden samperteuneun basa tepang numunggaran.
kurang kuntreng sakedapan aya galindeng nuanteng harewos jero he angin puting nu tintri anu ngarti bari surti tepikeun geteuing batin endah puisi apan tepang teh munggaran biheung urang tepung deui darada galindeng rasa engkeun teudeun samper poe panjang mangsa mimitran bibit asih nu ditebar ti mangsa tepang munggaran teu karasa eulis si horeng renung sirungan haleuang tembang ti beurang marengan melang hariwang hariring kawih ti peuting mirik ka inggis nu teu daek lantis kasieun cau Ambon di korangan saliara kapipir-pipir palang siang Ambon sorangan salira mah teu mikir-mikir dina mangsa diri nyorangan nangunyar lambar lamunan diumbar dina peuting anu simpe asaku capek mepende hate lamunan dipungkas kureng hap napas bari nyalahkeun diri sorangan nah betludeng melakeun tinu duh kembang kamelang kembang munggaran nuligar hegar namu munggang pangharepan duh kalbu nu dirungrum gandrung nakasaha diri teh kudu balaka nakasaha kudu balaka nembrak basa salira munjungan dina mangsa wawanohan galindeng soanten asa kapireng akang nepangkeun abdi duh soca nu cureulek ngolebat dina lolongkrang kiceup salira tungkul nyumputkeun imut lambai ngawet bibit asih sajorelat kiceup ngampi salira mah moal terang
antara harapan jeung hariwang sok inggis asih no gencang hate dipun tangan bimbang gelis akang teh bimbang lami basa mimitran gelis duh buah hati iraha akan kabumi gelis akan ngantosan nganti naon putusan gelis duh kembang socat tiratu nu gelis tega kapan urang sasarangan melakeun tangtal harapan kapan teh keacanami tiraku paturai deui akang teh bimbang lami basa mimitran gelis duh buah hati iraha akang kabumi gelis akang ngantosan nganti naon putusan gelis duh kembang soca piraku nu gelis tega kapan urang sasarangan melakeun tangtal harapan kapan teh teacanami iraku paturai deui sakapeung akang sok hayang tumanya kanu keur kabelit ku asih naha naon ari cinta nu datangna tara bebeja lamun indit tara pamit da geuning sakapeung sok malik nanyakeun mun duriat dihalang-halang naon nu jadi alasan naon nu jadi lantaran berang kaselang ku peuting wawanohan beuki sering beuki ngait beuki lami beuki meulit ah kitu soteh sakangen da eulis mah terang ge biheung eulis dabongan geuning ceuk tadi suka jeung duka mah silih baganti aya mangsa suka kaselang ku duka aya wanci siri kasilih ku sedih emut keneh basa salira sumping kasiangan dipapag sentak panata salagara diseuk-seukan bebeakan. Surawati, kunaon maneh kaberangan? Jawab. Tolong bales ta. Ceuk akang ge lamun geus teu sanggup milu mimitran, leuwih hade kaluar.
Samaruk maneh datang ka Damas terek diogo. Pedah maneh ngerasa gelis. Motong ceri. Harita salira pasrah taya daya, rek dihideng rek dibodas, cece akang nu masini. Pujaan Bapa dinasti dak bongan lembah kaulah tekad ring sumerah diri rek dihidung rek dibodas cece akang nu masini rumasa kuring mah dusun taya basa tuna arti di damas estuning mah nganti asih di bumi tegak diri biksu mengerah temaksa ngabibisani. Panginten dina manah salira harita, teuteungeun bet cicing. Padahal akang teh aya naha ka abdi teu bumela. Gelis mugi masing surti, kapan salira nuju diuji, kapeurih sing jadi beurah ulah pundung kusakti. Ngan basa salira ngareret, naha ieu hate bet nyerede. Cisoca eulis nu ngeclak ipis, lalaunan mapai damis. Ciibun nyalangkrung da langit keur mendung, halimun katineung. Urang ngabungbang sabengi jeput, netep bulan nu teu boleh imut.